dong di anak kucing di budak mau. Anak pucang nu udah mau. Oh nyaho abdi ge. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak maung keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat eta ceuk anak maung. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Bot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai maung milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai moungan sirahna bungkul masuk. Nah, terus ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang kena. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" Mantong sacaci si papi gitu. Bapak sia zaman itu. Eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Makina daya dari polos kere can di opi teh kumaha? Ya ambil ya opi teh make gula make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus beres pebogohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah cenah malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakak jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakak ku mau nyaan anu hengan mah mau beak babaturan tinggal tulang mana ngopi we ngeuna jeung rana eta kada ulah gitu. Aduh. Tah eta di Cikurang jelema teh ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we Cikurang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat sieuna dinu poek mana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh euy keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana. Kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok teh aja. Aduh, dongeng aing teh ya. Aya teh geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea keur ngumah piring piring banera naon lawan beureum beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat reuwas atuh teh masinis sugan teh tanda bahaya di rem tret begitu eureun nolong aya naon mang teu aya naon kantun bumbu goblok siapa mana wae maksudna mana bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning bener teh. Oh pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang ceuk bapak lurahna teh urang pisahkeun euy lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca anu sieun ka katuhu kabeh atuh ka katuhu
berarti pan sieun kabeh pamajikan. An aya hiji saurang bakenca. Duh dipuji wanian ya, Pak. Kunaon maneh milih di dieu? Duh ka atuh da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teu sieun pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duh ka da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh. Tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Teu siap bedog tuh nyebut bedog hareup. Sia nyaonon ieu? Bedog? Ari ieu belati tukur sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan imam mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau gelimaan lalaki. Cilung-cilung nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikian kadewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikian? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae we aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Alah. Oh, dah hari dongeng mah. Tuh nya pae. Udah dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget mah dongeng-dongeng mah. Baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Oh, tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Ti kusewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut pae bangsat. Teu bakat kusieun dagang pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digekum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyeun kusen ieu. Teu balik nyeuna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenat. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu itu. Aya wae awewe eta teh nu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Kumaha bantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aider teh algojon teh jelema belegu. Tukang celepna jangkung ai tihang gantungana penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dos abdi penek ya. Barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon maka dihukum penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Aya kitu doaina Kakak. hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya kan zaman Wah, tuh kalau kecipta. hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya ta eta. Ada suta seperti. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya.
Kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Arti bari ka gini. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu masalah dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun penasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Kena ngalapuna lieu sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok ngarasaan teu normal. Ulun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge, bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan orang tengah hibur jelema. Pada aya awe nu banci teh mah kayak gitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. No, bener. Ngucap-ngucap saya ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Macam saya ayam itu bakon. Kecek-kecek tai ku bakon. Lu yang happy sih awewe lalaki teh bego. Lalakina belagu main jorok yuk. Hayu. Dareng ngucap-ngucap tai ku leungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng karena cubluk. Nya. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belagu da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah mah jadi riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh maju tahun. Nangkaning malam minggu sararea atuh kala luar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romita Dili. Monorjang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Teh kan isi materai. Geus kemet dia jeung. Ya. Di atas materai 100.000 teken. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik geus siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ger terame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Perkakas alat-alat tukar itu banyak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Sep? Ini nyata di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Jujur. Hmm. Kekuatan rasa lagi jika bantengnya kokoh. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tidik ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa satu. Kan weak di dahar di Bandung keneh ya. Asa radio baheula iklan teh lain produk udah halin teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu, make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkola. Bubur cucu, jamin urang maling lu. Aduh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujum. Nah, cenah hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, gagul runtok mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itu punten bae Bapak mana widi-widian sanes unguh akabit. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abis nyanak sangu. Adi cek nu dicocol. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocol. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan, Kalau kecuali kontan. kredit. Tah. Nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Labu, Labu udah bingung mendorong nak ke mana. Ayah kok, eta lagu nepi ka kitu. Tah Dikoreh. Heula mun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini-nini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jong ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang mah share celana, dateng ngau celana jero, cek aki-aki, atuh dewe kayak kitu mah rek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah 50.000.
meuli silet. Oh, maksudna mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah. Aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atohun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis mungkunya alah elala jong main ba resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah urang mah mislila urang teu ka Brazil kok Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papanggih teh ka urang nu ngagabruk. Kredi di mana? Mangga jeung Kang Edi. Omong si Maradona mah nya, da Maradona mah ngaran aslina mah Maradona kok disebutna mah. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep, ka urang teh. Di mana wae atuh? Diantosan saya Abah itu euy. Ya, ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta aya muskolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papanggih teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bal keneh, wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Wah, ya laguna nu ngeunaheun di kok terus bener kok. Naon nya euy, anu ngeunah teh. Tapi da keukeuh di sirah urang mah prank engine. Mun teu bimbo prank engine ngan sakit we leuh ka begitu teh. Ari Andi William aya keneh kok. Ieu mah ya Julio lah. Can't help falling in love. Kenapa nanti gitu? Cingan, TikTok, Julio. Apa tahu mah? Apaan aya gini kita di Merdeka Julio? Wise men say only fools rush in, but I. Si Joko suka lagu naon eta menyanyi jiwa raga kami. Aduh aing nepi ka kieu lagu. Aduh, urang mampun lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah, dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang golosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia, mending digorowkeun capet, mending ucapan. Tibatan sieun cilaka. Sawias ngusapan we nya mun usapan eta we tiang beus nya. Tah eta penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh, urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ke batur favoritna ke resep Raja Wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh, aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah hirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ngora ya tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi tina sisi bilik teh saha Gatot Kaca walah eta mah cenah euy Gatot Kaca bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan nya
telepon curug nanti tina bili. Aduh. Curug nu mana we teh mah curug. Telepon bili. Was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Di seblok teu ku bubur pana. Eta di seblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh, ieu mah lain kulantar ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat juga gatot kaca. Tobat. Ha, nggak teh atuh panas mah ngagurubuk, sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh, tah ieu Eta dongeng nya. Eta dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan tenyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung. Kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Sampai kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta jempe kabeh sasatuan. Ieu da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Yang marmot 200 bae mah sieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cek? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Orai teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka muracun atuh euy warung. Kios bro, nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah maklum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditah ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. Oh, da eta ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter. Nah, Nuju sare munnya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Apa nabi mau bohlam? Eta mah teleponan di babet. Siapa jeung mabok. Apa nabi mau bohlam? nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang, kasih nang. Cik mana itu bulan panon poe. Saha abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun ka gujro nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, urang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tuncep da bapak jalmi engal. Lu mabok pun. Duh, kan cep jawab bapak jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng.
dongeng tuan-tuan nih mah. Buka tuan ti Arab, buka ti Mesir, buka ti India. Ta aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, curi, nepi ka Bali. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun anak tuan begitu eta nyawa teh kolotna mah. Mana si Udin? Panggil, datang. Harapun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian seperti terus terang kabah Cikuruna paingan kieu mah sia atuh lieur Mabok katanya. Iya, nu lieur. ya panjang namanya mana nu nandatangani ngaku kabah tah euy dongeng teh eta nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta panya ieu mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti cek orang Sunda teh di Jakarta mun nek eureun menyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabeneran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah ada baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuman baru ieu ini genep getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun punya ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager euy wah tenang isukna 2 minggu ti harita kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abdi cenah baru itu kakanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah keun teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajen teh geus ge lain curug akan mana ya lain curug aduh tak ingat dongeng aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejilikeun lomangnya di jalan nu bolong gejelig meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur lempok nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terab duh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya atuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tabah heula mah aya dongeng teh ta urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot
ngejulurnya ari anu tunggu nate ti peuting aya berenang iya anu moat anu poho deui teh dongengna euy urang yang saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya kering ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng oh nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa ceuk nu kadua teh hideung bapak urang bapak urang ceuk nu katilu bapak maneh kumaha itu bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih ceuk nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek ku bakat ka ku hideung-hideungna hitutna ge poek aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan jantung mah teu meunang ngadengin leuwas pan barang ditingali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pasti sieun mata kumaha nam jantung launa laan senal teh pancurukeun kana janelana atuh lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh aduh cilaka geus satinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang kakarak datang puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan camanyet ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka prai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu we urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah ceuk nu kadua ngahebat keneh dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh istikiat ya yang nyantok begak kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan pake jeung nanyakeun anjing ngusup moal apaan tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sekolah efeknya kalau ka ulin ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sekolah hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian rek sekolah keur ngangon muning pandai teh bapana nanya heula bener mana sekolah teh nya pak diajar naon ditu bahasa Belanda cing dewe kae nyaho ada gampil pak heuh hayang nyaho lampu bahasa Belanda naon delam bangku debang gini gampang tinggal make de hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambok hey the woods cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik gitu euy tapi aya dongeng ya bulan ieu pikiraneun ieu aya seorang jutawan cenah konya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baong lah lalaki teh geus teu puguh we eta mah
bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Tu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal karena dagang bubuahan hancur, pindah karena dagang lauk hancur, pindah karena dagang hancur. Tapi nggak jadi kieu saya sekian tahun teh, sekian tahun tapi kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan, sekian tahun hancur. Pindah orang karena dunia rekaman itu hancur, gini sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangletikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi buhar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan minum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancek na olohok. Nyawa kita main nih mabuk. Ini bayangkan, sakitu puluh tahun. Kumpul-kumpulnya. Sekali ngonang jelema 200 jelema, ungah peting. Akhirnya sakitu tahun. Digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we. Tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah gitu kan. Eta mah lain turutan. Nya. Tah eta euy. Mata oge sok palalaurna teh. Ampun urang mah. Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema cenah budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun. Teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya ke dagang. Efek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we, usapan bujur teh. Balikeun surabi alah. Turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah jang ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal ya Yang diunuskeun namanya. ini rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyapangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah ieu marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beda-beda aja. Mana meuli ya. Mana meuli sia sarua. Jiji atuh nama dame we geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Itu dong aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh boga pamajikan bernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah ada aya kene. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir boga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol.
sup pada botol dicabut disada bling tak deh itu bling budak orang ngintip nah naonan si aki teh barang ditinggal aki beja ya ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah bisa beja udud ya hiji waktu cenanya aki teh keur ngala buah eta budak orang ti kajauhan nyamperkeun aki sebling kadieu ieu buah isukna akhirnya keur ngabedak keur ngalalauk gitunya sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk aya budak ngora nu hiji deui nah saha unggal bling-blingan di bere wae Teu nyawa sejarahna. si eta keur cicing di balong keur hewakan aki sebling teu nya mimitina sia mah dilarapkeun ka balong. Aduh, kurang teh, dongeng mahnya dah ingat eta dongeng waktu nemu manggih mah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta jadi jero parasot geuna calana kaktus. Alah.